Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina kasempetan ieu, abdi baris medar ngeunaan kampung adat anu aya di Tatar Sunda. Tah diantarana aya kampung adat Cikondang di Kabupaten Bandung, aya kampung adat Urug di Kabupaten Bogor, aya kampung adat Pulo di Kabupaten Garut, aya kampung adat Cirende di Cimahi, aya kampung adat Ciptagelar di Sukabumi, tur aya kampung adat Naga di Tasikmalaya. Naon anu disebut kampung adat? Kampung adat nyaeta hiji perkampungan anu masyarakatna masih nyekel paguh kana adat istiadat karuhun. Tah di dieu urang pedar salah sahiji kampung adat anu aya di Tatar Sunda, nyaeta kampung adat Naga anu lokasina teh aya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Di kampung adat Naga atau biasa disebut di Kampung Naga, aya sababaraha ragam upacara adat. Di antarana wae nyaeta upacara hajat sasih sarta upacara hajat nikahan. Aya oge kagiatan anu jadi kebiasaan dilakukan ku masyarakat Kampung Naga, nyaeta poe tabu atawa poe anu ditabukeun. Poe tabu ieu teh dilaksanakeun dina poe Salasa, Rebo, jeung Sabtu dina bulan Sapar pananggalan Islam. Dina poe tabu eta sakabeh masyarakat dipahing pikeun ngalakukeun kagiatan anu tangtu. Dipahing ngarenovasi bangunan jeung ngagunakeun barang modern. Tah sakitu wae anu tiasa dipedar dina ieu video. Hatur nuhun.